Sampurasun urang sadayana, perkenalkan nami abdi Robert Benyamin ti kelas 12 MIPA 8. Dina kesempatan ieu abdi bade ngajelaskeun ngeunaan pangrupa jiwa sarta ekonomi di Kabupaten Kuningan. Kabupaten Kuningan nyaeta hiji kabupaten di Provinsi Jawa Kulon Indonesia. Daerahna nyaeta Kuningan. Hataran wetan wilayah kabupaten ieu teh dataran pendek, nuju di hataran kulon mangrupi pegunungan. Kalawan pencelukna Gunung Ciremay di perbatasan kalawan Kabupaten Majalengka. Gunung Ciremay nyaeta gunung pangluhurna di Jawa Kulon. Kabupaten Kuningan ngabogaan 32 kacamatan, 15 kalurahan, sarta 361 desa. Dina warsi 2017, jumlah nu nyicingan ngangontal 1.052.610 jiwa. Kalawan lega wilayah 1.110,56 km persegi, sarta sebaran nu nyicingan 1.020 jiwa per km persegi. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan dina warsi 2011 ngangontal 5,43%. Langkung luhur dibandingkan kalawan dua warsi kawitna, yaktos warsi 2008 sagede 4,39%, sarta warsi 2010 sagede 4,88%. Tingkat daya beli Balarea Kuningan warsi 2010 nurutkeun data Suseda kacatet sagede 548.000, sarta tingkat pengangguran di Kabupaten Kuningan angkana cekap ageng, yaktos ngangontal 7,6% ti total angkatan damel. Sebagian ageng nu nyicingan Kabupaten Kuningan bermata pencaharian minangka patani, sarta lianna didamel minangka padagang, PNS, TNI, polisi, wira swasta, sarta sajabana. Dina warsi 2010, di total nu nyicingan Kabupaten Kuningan anu didamel, 38% didamel di sektor tatanen, sarta 30% di sektor perdagangan. Ia merupakan foto-foto kegiatan tatanen jeung perdagangan di Kabupaten Kuningan. Kabupaten Kuningan oge ngabogaan sumber penghasilan ti sektor pariwisata, sapertos Talaga Nilem, Waduk Dharma, Kebon Raya Kuningan, jeung sajabana. Ia merupakan foto-foto tempat pariwisata anu aya di Kabupaten Kuningan. Sakitu wae anu bisa disampaikan ku abdi. Hapunten bilih aya kalepatan. Hatur nuhun.